Wilujeng siang kasadayana penakde sarem simkuring Mr. Jun. Simkuring jalmina gagah tur ngalajet. Margi simkuring bintangna Pisces. Hoyong nama simkuring teh Leo mehwanian. Gitu. Palawargi sadana simkuring ngadeg di patempatan teh aya sanes. Hoyong ngiring bingah ka Sepidi sareng ka PT KAI. Leres KAI? KAI. Aya patempatan di rohangan di buruan kangge borangan. Hahaha. Simkuring jalmina lincah seueur ka tiasa nyanyi. Tadi Pak Haji nyabit-nyabit perkawis nyanyi, da simkuring tiasa nyanyi. Naon margina bet simkuring tiasa nyanyi sabab simkuring jalmi. Sami sapertos nu sanes. Hahaha. Palawargi sadana simkuring rada cingeus upami ditaros perkawis nyanyi. Naon margina bet rada cingeus simkuring tadi disebatkeun ngelejed. Ai ngelejed mah jadi cigah teu katingari. Cingeus teh. Palawargi sadana. Supados teh nyang kolong kana waktu simkuring nyanyi bade ngangge dancer. Ngangge tarian. Itu pengetannya palawargi hapunten bilih tariana teu da ieu mah aya musik ai borangan mah. Hoyong nama dimusikan tapi kan teu nyurup upami simkuring dimusikan. Laguna pop Sunda. Sabios da seueur anu ngarequest ka simkuring mah laguna atuh seueuran teu tiasa kitu wae. Emangna rel kareta api panjang. Somse sombong sekaligus. Bangun abad ngaheureyan bae. Ih, pikas sebelan. Sawios teu kedah dikeprokan. Teu kedah. Engke we di bumina masing-masing keprok mah aya waktosna khusus. Ieu bade diteraskeun deui laguna margi raoseun saur simkuring mah. Ide malu dong mukanya jelek di aku. Itu tandanya lelaki kepercayaan. Tapi mestinya mau ngomongnya mengaca dahulu kala. Mung sakitu lagu ti simkuring. Seueur pisan lagu. Bilih terpercantan simkuring hoyong ngagalindengkeun deui lagu pop masih pop Sunda. Tapi mudah-mudahan satu acan simkuring kana lagu kadua, hayu urang ngadua. Mudah-mudahan laguna cing raoseun. Mohon da simkuring isin upami teu raoseun mah. Harga diri simkuring. Nah, cenah bet laguna kitu benten tilu sanes. Tah ayeuna urang sami-sami ngadua, ya Allah, mudah-mudahan cing geunaheun laguna ya Allah. Abdi isin kudu narongton, mudah-mudahan ya Allah. Mapai jalan satepak ngajuk-juga hiji lembur henteu karasa capek deh sabab aya anu ditarempoan hujan angin jeung dordar gelap henteu aya tempat keur ngiuhan sanajan awak rancunit teu paduli kajeun teuing nu penting mah ka tempatna anu disetujui rek ngalongok na barbodas palawargi sadana teraskeun tong nyanyina abdi bingung nah ciga nu barengong ciga nu histeris gitu lagi ciga gitu simkuring jalmina kasinggungan upami palawargi sadana teu ngartos mending ngawartos ka simkuring tong diteraskeun gitu laguna da masih kena seueur nu satuju simkuring nyanyi. Simkuringnya bingung di dia jadi print plan simkuring mah nah simkuring kedah nyanggupan anu teu satuju atawa nempi nu satuju. Simkuring oge rumaos. Suanten simkuring teh da olah vokalna kapungkur di benten sareng anu sanes simkuring mah. Hapunten anu kasun bilih ya mana laguna cenah bet kieu. Lah simkuring mah da kieu wae jenisna hoyong simkuring geunaheun. Gitu palawargi cenah. Wios lah ai lagu mah teu kedah dibahas. Da upami simkuring ngalagu geunaheun atuh sanes simkuring, penyanyi we. Emang simkuring aya gaya-gaya penyanyi, simkuring aku lah. Da simkuring mah istilahna jenius. Pinter simkuring mah. Leres pisan pinter. Jadi pinter kabalinger. Mohon naon simkuring sababna pinter kabalinger. Simkuring mah jalmina. Simkuring mah jalmina laras. Tahu margi kitu simkuring naon di ieu patempatan teh teu aya sanes. Iwal ti ngabahas perkawis kereta api.
Nah kereta api kada dibahas sanes ditumpakan. Ah dah kereta api mah sanes ditumpakan. Upami urang numpak kereta api bade kumaha sok itu panjangna sok. Jeung simkuring mah benten teh nu sanes hoyong naik kereta api teh simkuring mah ai anu istilahna mah nu naon ai kereta api nu kan anu biasa atos ditaekan makannya nu tos umum gitu nya nu ngagoler matakna rada telat ai simkuring mah hoyong nu nangtung we kereta api teh nya ayeuna simkuring bade ngusulkeun ka direksi lah ka pengurus PT KAI mudah-mudahan tahun 2013 aya kereta api anu nangtung nya kabayang kurang di Bandung ka Jakarta upami nu nangtung bade sabaraha detik bet anu ngagoler oge gancang kabayang kucing ti stasiun Bandung ka Gambir misalkan nu biasa 4 jam atau nepi 3 jam meureun nu nangtung mah bisa rusuh meureun Pola bergi sadana simkuring ada di patempatan teh aya sanes iwal tingiring bingah da ai urang Sunda mah kedah bingah Pola wargi sadana sanes teu hoyong panjang lebar simkuring oge da kauger ku waktos aduh antal kauger ku waktos mung sakitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.